Gusti Yesus oge nyangemkeun saha nu hoyong pangpunjulna kudu jadi palayan, kudu jadi anu ngalalayanan. Hiji waktos murid Gusti Yesus nuju pacental-cental patali sareng saha anu pangpunjulna di antawis aranjeunna. Ninggal kaayaan sapertos gitu Gusti Yesus teras nyanak hiji murang kalih dicanak disimpan di tengah-tengah aranjeunna. Gusti Yesus cumarios saha bae anu hoyong pangpunjulna kedah sapertos murang kalih ieu gaduh iman anu sae. Gusti Yesus oge nyangemkeun saha nu hoyong pangpunjulna kudu jadi palayan, kudu jadi anu ngalalayanan. Rupina pamiarsa murid-murid lepat hartos. Tadina saha nu pangpunjulna teh anu panggagahna, nu pangcaketna, tapi numutkeun Gusti upami urang hoyong janten nu pangpunjulna, urang kedah ngalaipkeun diri, kedah ngalalayanan, kedah jadi badegana, kedah janten anu ngalalayanan sanes dilalayanan. Gusti ngaberkahan.